sisi pa ulang tahun tadi bere kue, dibere surprise. Nah, ayah seumur-umur tangga aing macan pernah dipanggilikeun kue. Boro-boro jeung meuli kue tuh da aing apa nyaho meureun nyuputkeun na kaos kaki jeung meuli udud nyasakeun dibanjut ku maneh nyuputkeun na selempak dibanjut apal ku maneh nyaho eta jeung meuli udud gen boro-boro 2000 perak ngaja boro-boro Mancatna ulah sok nyumput-nyumput kena duit, da insting salah. Boro-boro jeung meuli kue, ayeuna ya dipikir-pikir. Dikira ku aing moal kapanggih kitu eta nya nyumput kena knalpot. Apa anger kapanggih deui ku maneh? Boro-boro jeung meuli kue, mikir gara kadinya. Aneh gimana mah? Ih, meuli rek ngokos wae. Wah, nempo pamajikan batur mah maneh harerang, sareungit. Nat ari pamajikan sorangan. Sebelah seblu bau tarasi. Aduh, aing. Tahan mau tarasi. Hah? Tahan mau tarasi. Henteu. Kadar mere resiko sapoe 10.000 ogenan miloba kahayang. Itu bau tarasi kumaha ngapoe dahar jeung tarasi? Lamun hayang ngamajikan geulis, hayang ngamajikan seungit mere duit. Wah, hantem mah tara mere duit. Ampun aing mah. Entah yang bersin. Hacik. Yang, bunda gelis teh ek undangan. Hah? Ek undangan bunda gelis teh. Gelis? Nah, ngabang gelis teh meni mikir heula. Atuh da geuleuh aing aneh aing ka undangan meni rapih kieu. Meni menor ka undangan. Giliran di imah pakai daster we jeung daster, jeba daster teh geus barolong, buuk cawig-wig. Ih, bang ngomong we hantem. Ah, geus mantap. Dasar awewe ha, giliran ku aing dibikin ka indungna. Ngomong nata, naon salah neng, naon kekurangan neng aing. Meni geuleuh aing tah ha. Dasar